ari ieu teh cenah anu sok aya wanoja di talaga teh saha sebetulnya cenah Kang Junta pasti terus birek eta pasti jeung bangsa dedemit kitu nya tanapi bangsa anu nunggu di talaga karena ieu sanes gitu nya. Ieu sanes Kang Junta ngahaja ka damel ieu carita teh keresan sanes. Jadi masih kene sosok bangsa manusia gitu nya. Tapi kunaon sikapna sapertos kitu margina aya hiji ayeuna Rusia atanapi kisah-kisah kahirupan ti payuna malihan mah ieu wanoja teh sami gandung guru sami gandung ngarorok teh alit anu mana perawakanna istri gitu. Jago istri anu mana ieu teh aya sangkut pautna sareng ama eyang mirsa saha cenah eta guruna eta wanoja sareng saha eta wanoja teh supaya selangkung penasaran tetep teras mancok kitu nya teras dangukeun. Maka insyaallah kok Kang Junta engke episode tangtos di itu diangkat kesadayana itu janten sabaraha sosok-sosok anu bermunculan itu teh sanes eta teh supados ngaeuyeban dina carita nya mangki sirun teh saha ieu sanes ayeuna hiji jalmi anu biasa sanes jalmi malamang mulung-mung ke tempat-tempatan tapi gaduh visi misi anjeunna teh gaduh ayeuna Rusia gitu. Pang nanya ketan sambara teh sanes gaduh Rusia margina naon margina ayeuna teh diutus ti hiji nagara pikeun milari hiji jalmi anu mana ti alitna teh gaduh ciri karasan ciri eta di sambara saha mangki serun teh nagara naon sareng naon hubunganna sareng sambara tuh kan langkung penasaran gitu ngahaja mangga dangukeun teras setiap ayeuna dina episode-episodena terus manco terus dangukeun mangka insyaallah oke baris kabuka Rusia sadayana nya oke kasadayana para subscribe hatur nuhun pisan gitu kana rojongan hatur nuhun pisan anu teu acan mangga diantos subscribe-na gitu sasarangan sareng Kang Junta gitu pamitannya.